Kajian Kifayatul Azkiya halaman 58 bait ke-89. Menjelaskan tentang kegiatan setelah isyraq adalah melaksanakan salat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Summa duha salli wala tada'il fikar bihujumi mautin wa tahasuri wal bala. Summa duha salli fikar bihujumi mautin wa tahasuri wal bala. Summa duha tuluy kana salat duha salli kudu salat anjeun wala tada jeung ulah ninggalkeun anjeun al fikra kana tafakkur bihujumi mautin kana datangna maut wa tahassuri jeung kana prihatin nalangsa wal bala jeung kana buruk. Menjelaskan masih tentang menjaga waktu. Penting supaya waktu orang terjaga dalam kebaikan, memiliki jadwal harian. Setelah beres salat isyraq, dilanjut baca Al-Quran, jangan lupa melaksanakan salat duha. Selesai salat duha, banyak-banyaklah bertafakur tentang akan datangnya kematian. Ketika mati datang, pasti semua orang akan tahassur, merasa prihatin. Anu amalna saeutik hanjakal teu gede. Nu geus gede amalna hanjakal teu gede pisan. Tetap ketika datang maut mah ada aya kahanjakalan. Wal bala bertafakurlah kana ayana buruk manusia bakal ngajadikeun taneuh deui. Hanya amal yang akan abadi. Salat duha pepeje ulah mikirkeun kana maut tapakur di kubur nulila. Salat duha pepeje ulah ninggal mikirkeun kana maut tapakur di kubur nulila. Sareng salat duha pepeje ulah ninggal mikirkeun kana maut tapakur di kubur nulila. Summa ba'da salatil isyraqi tulu dina sabada salat isyraq salat moncorongna penon poe wa qiraatil qur'ani jeung sabada maca Quran salli kudu salat anjeun ad-duha kana salat duha rakaataini kana 2 rakaat menang arba'an kana 4 rakaat menang aw sittan atawa kana 6 rakaat menang aw samaniyatan atawa kana 8 menang. Wahia jeung ari samaniyah aksaruha eta panglobana salat duha wa afdaluha jeung eta pangafdolna duha alal mu'tamadi netepan kana kaul mu'tamad. Wa waqtuha jeung ari waktuna duha baina irtifa'i syamsi antara narima kaluhurna matahari geus lewat saukuran satumbak sekitar 20 menit tina terbit matahari wal istiwa'i jeung nepi ka waktu manceran
lamun ku jam istiwa mah pas jam 12 berang eta teh istiwa. Wa afdaluhu jeung ari pang afdalna itu waktu iza madha eta di mana-mana geus kaliwat naon rubun nahari saparapat beurang. Alusna mah geus ngaliwat saparapat beurang. Jadi supaya setiap saparapat teh ya salatan. Subuh salat, saparapat beurang duha, saparapat deui duhur, saparapat deui asar, saparapat deui maghrib. 5 karena perkara ruwian riwayatkeun itu umma anin nabi ti kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam annahu saestuna kanjing nabi qala nyaurkeun kanjing nabi salatul awwabin ari salatna jalma-jalma nu loba balikna ka Allah hina taramado dina nalikana geus kapanasan naon alfisalu anak-anak onta asalna mah darepa geus jam 8 jam 10 mah carangkat kapanasan. Rawakan hadis Muslim. Wa taramadu jeung aya lapat taramadu bi fathi ta'i eta dipatahkeun ta'na wal mim jeung patahkeun mimna. Wal fisalu jeung aya lapat fisal jam'u fasilin eta jamat lapat fasil. Berarti macana hina tarmadu al-fisalu fa'il tudukan muannas fa'ilna. Wa huwa jeung ari itu makna fisal atau fasil as-sagiru eta anakna minal ibli tina onta. Wal makna jeung ari maknana hina yanamu dinalika sarare naon al-fasilu anak-anak onta. Fi zilli ummihi dina iuh indungna itu fasil. Indah harri syamsi dina nalika panasna matahari. Wa qad warada jeung nyata geus datang fi fadli salati duha dina kautamaan salat duha naon ahaditsu pirang-pirang hadis kasiratul anu seueur. Minha eta tetep nya sapalina hadis qaluhu ari dawuhan kanjing Nabi alaihi salam. Salatul duha ari salat duha tajlibu eta matak narik itu duha arrizqa kana rizki. Wa tunpi jeung matak ngeuweuhkeun duha al-faqra kana kafakiran. Wa qaluhu jeung dawuhan kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuhafizu teu pati-pati ngariksa ala salati duha kana salat duha saha illa kullu awabin kajaba jalma nu loba balikna ka Allah. Wa qaluhu jeung dawuhan kanjing Nabi alaihi salam inna fil jannati saestuna eta tetap di surga baban ari aya hiji pintu yuqalu nu dingaranan lahu pikeun ieu bab naon babud duha pintu duha. Fa iza kana mangka di mana-mana kabuktian naon yaumul kiamati poe kiamat nada ngagero saha munadin anu ngagero ainal ladzina kanu yusalluna salatal duha aina eta di mana allazina ari jalma-jalma kanu anu kabuktian ieu ladzina yusalluna eta sok salat ieu ladzina salatad duha kana salat duha. Wa hadza jeung ari ieu bab ari ieu panto babukum eta panto maraneh kabeh fadkhulu tah kudu asup maraneh kabeh kana ieu bab bi rahmatillahi kalawan rahmat Allah. Wa minha jeung eta tetep tina ahadis khabaru Muslim ari hadis Muslim yusbihu ala kulli sulama shadaqatun yusbihu geus jadi atawa geus isuk-isuk ala kulli sulama kana saban-saban bubukuan kana saban-saban sendi naon shadaqatun shadaqah setiap isuk setiap sendi kudu aya shadaqahna. Wa yujzi ujung nyukupkeun anzalika tina sedekah non rakaatani 2 rakaat yusalli anu salat jalma huma kana rakaatani minad duha tina salat duha cukup ku duha mangrupikeun sedekahna sendi-sendi tubuh. Ari sendi-sendi tubuh teh hakur jeung jumlah hari setahun 360 sendi. Wa iza shalla jeung di mana-mana salat jalma arba'an karena 4 rakaat qiraatah maca jalma fi rakaatil ula di rakaat anu kahiji ba'dal fatihati sabada fatihah wa syamsi kana surat asy-syamsi
wa fis saniyati jeung rakaat anu kadua wal laili kana surat al-lail wal laili iza yaghsha ngaruntuy berarti nya wa fis salisati jeung dina rakaat anu katilu ad-duha wad-duha kana salat wad-duha wa fir rabiati jeung dina rakaat anu kaopat alam nasrah berurutan asy-syamsi al-lail ad-duha al-insyirah wa fi tuhfatil ikhwan jeung eta tetep dina kitab tuhfatul ikhwan katampi ti Anas radhiyallahu an ari aya hadis man an Anas ari aya keterangan ti Anas radhiyallahu an man ari sahabe jalma na salat ieu man salat duha kana salat duha yaqra'u anu maca ieu man fir raqatil ula dina rakaat anu kahiji Fatihatal kitabi kana Fatihana Al-Qur'an wa asra marratin jeung kana 10 balik ayatal kursi kana ayat kursi wa fis saniyati jeung dina rakaat kadua maca Fatihatal kitabi kana Fatihah tos beres wa asra marrati kul huwallahu ahad jeung kana 10 balik kul huwallahu ahad istaujaba tages misti ieu si iman ridwanallahil akbar kana meunang ka ridwan Allah anu agung. Summa innahu tuluy saestuna kalakuan jeung tingkah lamma kana samang-samangsa kabuktian naon zikrul mauti eling kana maut huwa eta ari itu zikrul maut ad-dawa'u eta ngajadikeun obat al-qati'u anu mutuskeun lil amali kana pangharepan al-jalibu anu matak narik lil khofi kana aya nasieun wal haibati jeung ajri wa huduril qalbi jeung kana kahadirna hate fil a'mali dina pirang-pirang amal sarraha ngajelaskeun musannif bin nahyi kana ngalarang antarki zikrihi tina ninggalkeun elingna kana maut wa tafakkuri jeung tina ninggalkeun mikir-mikir bina ieu maut faqala maka nyaurkeun musannif wala tada'il fikra jeung ulah ninggalkeun anjeun kana tafakkur yakni maksud musannif wala tatruk jeung ulah ninggalkeun anjeun at-tafakkura kana tafakkur fi hujumil mauti dina datangna maut ari hujum teh secara arti mah serangan mati itu seketika naudzubillah panjang yuswa sadayannya aya nuzulihi tegasna mah turuna itu maut bika ka anjeun bagtatan kalawan ngagertak ujug-ujug wa fi tahassuri jeung ulah ninggalkeun tafakkur dina prihatin alama kana perkara doyata anu geus noler-noler anjeun hukana ieu mah min umrika tina umur anjeun wa fil bala jeung ulah ninggalkeun tafakkur kana buruk fil qabri na pakuburan wazalika jeung ari itu wala tatrukit tafakkur luhurna li annal amala karna saestuna amal min ghairi tafakkurin baina henteu tafakkur fi zalika inna masalah maut qalilul jadwa eta saeutik rasana wa ta'sir jeung napakanana mantebna amal mah ketika hati ingat kana maut wal amalu jeung ari amal ma tafakkur sarta make tafakkur fi zalika inna masalah maut wa zikri jeung elingna kana itu zalik sari'ut ta'siri eta anu gancang napakanana qadarbi sapertikeun neunggel bil ma'awili ku pirang-pirang martil ay bil pa'si tegasna mah ku kampak al azimati anu gede wa alam jeung kudu nyaho anjeun anna zikrul mauti kana saestuna elingna kana maut mustahabbun eta nu disunnahkeun wa muraghhabun jeung dipikaresep naon fihi ya zikrul maut walahu jeung eta tetep pikeun itu zikrul maut manafi'u ari aya pirang-pirang kamanfaatan wa fawaidu jeung pirang-pirang faidah jalilatun anu agung manfaat eling kana maut kahiji minha eta tetepnya sapalihna manafi' qasrul amali alimondokkeun
angan-angan wazuhdu sareng kadua zuhud fid dunya di dunia wal qanaatu jeung katilu qanaat ngalap cukup min hatin ayat dunya bil yasiri ku anu saeutik qaopat war rugbatu jeung resep fil akhirati di akhirat kalima wa tazawudun jeung babekelan laha pikeun akhirat bil amali sholihati ku pirang-pirang amal anu soleh. Qala nyaurkeun kanjing Nabi alaihi salam aksiru min zikri hazimil lazzat aksiru kudu ngalobakeun maraneh kabeh min zikri hazimil lazzat tina eling kanu ngancurkeun kana pirang-pirang kalezatan yakni ngamaksud kanjing Nabi qati'aha kana numutuskeun itu lazzat wa huwa jeung ari tu qati'aha atau hadimul lazzat al mautu eta maut wa kana jeung kabuktosan kanjing Nabi alaihi salam yaqumu ngadeg kanjing Nabi gugah ti wengi gugah payu minalai tina waktu peuting fayunadi tuluy ngagero kanjing Nabi ja'al mautu bima fi ja'at rajifatu tasba'u wa harradifah jaa geus datang naon al mautu maut bima kalawan mawa perkara fihi anu tetep ayaina maut akan datang dengan seluruh perangkat-perangkatnya kematian hisabna sagala rupana aya sakalian jaat geus datang naon ar-rajifatu anu ngagentarkeun nyaeta kiamat tatba'u anu nuturkeun hakana itu rajifah naon ar-radifatu nu nuturkeun ketika digoncang gentar terus berkelanjutan kejadian kiamat walamma suila jeung samang-samang saditaros kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam anil aqyasi ti pirang-pirang jalma nu pinter minan nasi ti manusia-manusia man eta saha hum ari tu aqyas Rasul ditaros Rasul saha si ari aqyas teh nu palinter teh qala ngawalor kanjing Nabi aksaruhum eta panglobana jalma lil mauti kana maut tanana zikron elingna wahsanuhum jeung pangalusna jalma lahu pikeun ieu maut naonana isti'dadan siap-siapna cawis-cawisna ulaikal aqyas ari itu si aksaruhum bil mauti zikron wahsanuhum lahu isti'dadan al aqyasu eta pirang-pirang anu pinter zahabu geus indit itu si aqyas bisyarafid dunya kalawan mawa kamuliaan dunia wa naimil akhirati jeung nikmat di akhirat nu aqyas mah bagja di dunia senang di akhirat meunang wa alam jeung kudu nyaho anjeun anna ra's samalika kana saestuna pokok harta anjeun saestuna modal hirup anjeun teh alladzi anu yumkinu anu kongang ka anjeun naon antastari yen meuli anjeun bihi ku ieu ladzi minallahi ti Allah taala saadatal abadi kana kabagjan abadi umruka eta umur anjeun modal hirup mah ku umur mah kabeh ge beunang kade ulah micunan umur fa iyyaka maka kudu sieun anjeun antun fiqo kana ngainpakeun anjeun maksud nama kana miakeun anjeun awqatihi kana pirang-pirang waktuna itu umruka wa ayyamahu jeung kana pirang-pirang poena umruka wa sa'atahu jeung kana waktu-waktuna jam-jamna itu umruka wa anfasahu jeung kana pasna-pasna umruka fima dina perkara la khaira nu taya kahadian eta tetep pina ieu emma wala manfaata jeung teu aya kamanfaatan eta tetep fayatulu maka bakal lila naon tahassuruka prihatina anjeun wa yazumu jeung bakal gede naon asafuka nalangsa hanjakalna anjeun ba'dal mauti sabada maut iza arafta di mana-mana geus nyaho anjeun qadral faiti kana saukuran anu lepot wa tahaqqaqta jeung geus nganyatakeun anjeun hukan itu qadral fait. Alhamdulillah urang kudu bersyukur masa muda urang mah dibiakeun di pasantren dipake nguruskeun ilmu
ieu teh takdir nu panghalusna aya jalan yang ngadeketkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Setiap napas, setiap saat, setiap waktu aya nilai-nilai jihad. Wa qad warada jeung nyata geus datang katerangan naon annahu tu'radu 'alal insani fid daril akhirah sa'atu ayyamihi wa layalihi fi hayatil khazain. Aya sebuah keterangan annahu satuna kalakuan jeung tingkah tu'radu bakal diasongkeun alal insani ka manusia fi daril akhirati di lembur akhirat naon sa'atu ayyamihi waktu poe-poean itu si insan walayalihi jeung peuting-peutingna itu insan fi hayatil khazaini dina tingkah pirang-pirang gudang kulla yaumin ari kullu yaumin ari sakabehna poe walalatin jeung sakabehna peuting arbaun wa isruna khizanatan eta 24 gudang biada di saatiha kalawan sabing bilangan waktuna itu kulla yaumin wa lailah payaro mangka ningali itu si insan as-sa'ata kana waktu allati anu amila anu beramal itu si insan fiha ina iyalati bi taatillahi kana taat ka Allah khazanatan kana gudang mamluatan anu dipinuhan nuron kana cahaya wallati jeung ningali kana anu amila anu ngalakukeun tu si insan fi hidayati bi maksiatin kana maksiat mamluatan ningali kana anu dipinuhan naonna zulmatan poekna wallati jeung ningali kana anu lam ya'mal anu teu beramal ieu si insan fi hidayati bi taatin kana taat wala maksiatin jeung teu amal kana maksiat yajidu tah bakal manggihan itu si insan ha kana eta lati allati lam ya'mal fiha bi ta'ah wala ma'siyah farighatan kana nu kosong wala syai'a eueuh naon-naon fiha itu lati faya'zumu mangka gede naon tahassuruhu kana langsaan kaprihatinan itu si insan iza nazara di mana-mana ningali itu si insan ilal farighati kana anu kosong fi kaunihi na kabuktian si insan lam ya'mal teu ngalakukeun ieu insan bi taatillah kana taat ka Allah fayajidu tuluy manggihan tu si insan ha kana eta farighah mamluatan kana nu dipinuhan nuron kana cahaya wa amallati jeung anapun ari gudang yajidun manggihan insan ha kana ieu lati zulmatan kana poek fala qadiya alaiha ayyamata fala qadiya maka lamun mah dipastikeun alaihi ka si insan naon ayyamuta yen maut itu si insan ingdan nazri dina nalikana ningali ilaiha kana itu lati allati yajiduha zulmah minal asafi tina hanjakal wal hasrati jeung nalangsa atau prihatin lamata yakin bakal maut itu si insan guero annahu bari salianti saestuna kalakuan jeung tingkah la mauta teu aya maut eta tetep fil akhirati di akhirat wa iza alimta jadi engke di akhirat teh jalma teh bakal dipintonkeun waktu-waktu sehari semalam berupa gudang-gudang dibere 24 gudang katingali gudang-gudang nu aya amalan pinuh ku cahaya atona luar biasa nu kosong hanjakalna luar biasa anu maksiat poek keung luar biasa lamun mah di akhirat aya maut barang begitu ningali gudang eta nu poek bakal kalenggerak maut ngan pedah di akhirat mah teu aya maut alhamdulillah urang mah nya 24 jam sebagai pelajar ilmu caang kabeh urang mah da dikobong ge niatna ge niat istirahat yang nambah ilmu urang mah niatna ge Allah nu mubazir pangsuci na santri bagja itu hayang jadi santri abdi ge itu syukur
Selanjutnya iza alimta di mana-mana geus nyaho anjeun zalika kana itu turadu fakhtar tah kudu milih anjeun li nafsika pikeun diri anjeun. Kalau sudah tahu bahwa engkau aya gudang-gudang, silahkan Anda pilih apa yang terbaik untuk dirimu sendiri. Rahimakallah, muga mika asih ka anjeun sa Allah Gusti Allah. Madumta selagi langgeng anjeun fidalil ikhtiyari di lembur ikhtiar. Di dunia mah lembur ikhtiar, kurang bekal bisa nambahan. Loba nu kakurangan tinggal tobatan. Fidalil ikhtiyari ma kana perkara yanfa'u anu manfaat ieu ma ha kana itu nafsika. Fa innaka maka satuna anjeun law qad dam talamun geus datang anjeun kharajata bakal kaluar non al amru urusan an ikhtiyarika tina ikhtiar anjeun. Lamun urang geus kaluar ti dunia geus kaluar tina ikhtiar teu bisa ikhtiar deui. Wabadir jeung kudu gagancangan anjeun wala tusawwif jeung ulah nyebutkeun bakal tina lapad saufa abdi ge bade ulah langsung bae kana kahadean. Fa inna taswif maka saestuna ngengke-ngengke wala tusawif jeung ulah ngengke-ngengke fa inna taswifa maka saestuna ngengke-ngengke sarrun eta goreng wal insanu jeung ari manusia muarradun eta anu diasongkeun lil afati kana pirang-pirang pancabahaya. Ulah kana engke hirup manusia mah loba tantangan jeung hambatan. Jalma mah hiji muarradatun li afat diasongkeun kana pancabahaya. Kadua wasawagila jeung pirang-pirang kasibukan katsiratin anu seueur. Qala nyorkeun kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam igtanim khamsan qabla khamsin. Igtanim kudu ngalap untung anjeun khamsan kana 5 qabla khamsin samemeh anu 5. Jaga 5 sebelum datang yang 5. Ari pangna kudu jaga anu 5 teh soalna moal balik deui. Serak rasa karasana teh lamun geus eueuh nu 5 mah. Kahiji sababaka kanguraan anjeun qabla haramika samemeh pikuna anjeun. Ari keur muda sok inget tara. Engke inget teh lamun geus korot, duh hanjakal baheula keur ngora. Jadi nu 5 ieu mah karasa nikmat teh lamun geus eueuh. Kahiji nikmat rasa muda akan terasanya nanti kalau sudah tua, maka jagalah kepemudaan. Kadua wasihataka jeung kana sehat anjeun qabla saqomika dina samemeh gering anjeun. Karasana nikmat sehat teh lamun geus gering. Ari keur sehat keneh mah can karasa biasa wae. Katilu wa firaqa jeung kana nyalsena anjeun qabla suglika samemeh sibukna anjeun. Samemeh katungkul anjeun. Meungpeung nyalse rek ngaji nyalse anu mudag-mudag ke keluarga. Geus boga budak geus pausahaan mah pamajikanna galak. Rek hese ngaji teh hese. Aduh. Wa ghina ka qabla fakrika jeung beungharna anjeun samemeh pakirna anjeun. Keur beunghar mah tara karasa urang teh beunghar. Wa hayataka ieu pangmahala mah ieu. Jeung kana hirup anjeun qabla mautika samemeh maut anjeun. Jaga nu 5, 1 masa muda sebelum tua, 2 sehat belum sakit, 3 senggang sebelum sibuk, 4 kaya sebelum fakir, 5 hidup sebelum mati. Ieu nu 5 kerasa nikmat tapi sante lamun geus eueuh. Ulah sampe ngudag dunia teh kadang-kadang samaotna, sakolotna nyaba ka Jakarta haramika sakolotna. Nyaba ka Jakarta sakomika sageringna. Geus gering kana balik.
aya deui nya bakal jaka sasibukna, aya deui sabangkrutna aya deui nya keluar kota samaotna ngerakeun nya lamun keur budak-budak dunia sebetulna mah ku malaikat. Panas'alu maka nyuhunkeun urang sadaya Allah ka Gusti Allah ayyuwafiqa kadaen masihan taufik Allah na ka urang sadaya lil amali sholihati kana pirang-pirang amal soleh. Muga masihan taufik ka urang sadaya kana amal soleh wa tijaratar rabihah jeung kana perdagangan anu untung. Amin ya rabbal alamin. Hidup andaikan dikatakan sebagai bisnis dengan modal umur, mudah-mudahan umur orang menjadi sebuah keuntungan hidup di alam dunia. Bait selanjutnya bait ke-90. Matanu tadi saya kebaca amalun bila zikril madiyatila asar wa bizikriha haqqan kadar bima'awila amalun bila zikril maniyatila asar wa bizikriha haqqan kadar bima'awila amalun ari amal bila zikril maniyati kalawan ti eling kana maut la asaro eta teu aya tapakna eta tetep wa bi zikriha jeung ku elingna kana maniyah kana maut haqqan kalawan nyata qadar bi ma'awila seperti nenggulkeun kana pirang-pirang martil palu badag. Lamun amal tanpa ingat kana maut serasa hambar eueuh tapakna kurang bobot kurang rasa lamun masak mah kurang antep gitu. Ari barang-barang pasakana mah kitu-kitu kene ngan itu bisa masakna mah kapan jadi hambar serasana. Tah begitu juga racikan-racikan amal itu perlu adanya unsur mengingat tentang kematian. Lamun geus aya wa bizikriha ingat kana maut, wah bagaikan pukulan-pukulan martil yang berbobot bleg sekali ge pecah batu teh. Hate tersentuh seber ingat kana maut mah teu wani masiehan. Sundana amalan bari poho kana maut tayata pakna beda jeung eling maut heula amalan bari poho kana maut tayata pakna beda jeung eling maut heula kudu we moal petenya aya elingan kana maut diajar sanajan ngora keneh ge. Bait ke-91 summas taghil bil ilmi aw bi ibadatin aw bil ma'isyati wa taronnal afdola summas taghil bil ilmi Summastagil tuluy kudu katungkul anjeun bil ilmi ku ilmu aw bi ibadatin atawa ku ibadah aw bil ma'isyati atawa ku neangan kahirupan wahtaronna jeung kudu milih sanyana anjeun al afdola kana anu pang afdolna
Melanjutkan tentang daily activities, aktivitas harian. Beres isyraq, beres duha, beres tafakur, berlanjut sibuk dengan ilmu dan ibadah. Kita banget alhamdulillah. Ngaji deui jam 7 jam 8 teh. Ibadah deui koelula gaya. Lamun geus jadi santri kumaha profesina? Bil maisah, beres duha jung neangan kahirupan ka sawah. Mending keneh mah santrennya daripada kudu ka sawah ngarambet. Wahtarannal afdal, carilah kesibukan kehidupan yang lebih utama. Tuluy katungkul ku ilmu atawa ku ibadah atawa usaha pilih nu utama heula. Tuluy katungkul ku ilmu atawa ku ibadah atawa usaha pilih nu utama heula. Ae tegasna summa ba'da salati duha, tuluy sabada salat duha istaghil kudu katungkul anjeun bil ilmi kana ilmu ay nafi'in tegasna ilmu nu manfaat fid dini na agama. Jadi ari ilmu nu afdal mah adalah ilmu agama. Disebutna ilmu nafi, kapake ilmu agama mah nepi ka akhirat. Ta'alluman dina ngajina wa ta'liman jeung ngawurupna wa ta'lifan jeung ngarangna wa kitabatan jeung nulisna. Aya opat nu bertalian jeung ilmu, hiji ngaji, kadua ngawurup, tilu ngarang, kaopat nulis. Kegiatan ulama eta opat teh. Wastaghil jeung kudu katungkul anjeun bil ibadati ku ibadah. Min salatin nyatatina salat wa zikrin jeung zikir wa qiraatin jeung maca Quran wa tasbihin jeung tasbih. Awistaghil atawa kudu katungkul anjeun bil ma'isyati ku kahirupan. Ai bima tegasna ku perkara tahtaju nu mika butuh anjeun ilahi kana ieu ma min amril ma'isyati tina urusan kahirupan. Minal iktisabi nyatana tina kasab usaha binafsika pikeun diri anjeun au iyalika atawa pikeun keluarga anjeun bisarti salamati dinika kalawan syarat salamat agama anjeun wa salamatil muslimin jeung salamet orang muslimin. Rek usaha majung ngan dengan syarat usaha nu matak salamet agama ulah nincak kana nu haram. Kadua usaha anu matak salamet muslimin. Salamet muslimin min lisanika tina lisan anjeun wa yadika jeung tina leungeun anjeun. Fatakunu maka kabuktian anjeun bizalika ku itu istighal, ku itu kasibukan, baik kasibukan ilmu atau maisah min ashabil yamini etati ahli belah katuhu. Waqtaronna jeung kudu milisan jana anjeun min hadil umuri salasa tina ieu pirang-pirang perkara anu tilu al afdala kana nu afdal. Pilih profesi urang nah rek manggeluti ilmu, rek jadi ahli ibadah, rek jadi ahli maisah. Ngan alus nama pilih yang lebih utama. Mana nu pangutamana? Waqtaron min hadil umuri salasa al afdala kana nu pangutamana wa huwa jeung ari itu afdal al istighalu eta katungkul bil ilmi nafi ku ilmu anu manfaat. Ilmu manfaat, ilmu agama. Kumaha sakola di urangnya tetap niatan lamun urang rek kuliah rek sakola supaya jang ngahargaan ilmu agama. Jang memberikan legalitas karena ilmu nu aya di urang. Jangan hargaan ilmu urang. Nyata ilmu agama urang.
Summa inna mahalat takhir tuluy saestuna tempatna milih binisbati etaku dihubungkeun di fardil kifayati kana fardu kifayah minal ilmi tina ilmu. Amma binisbati anapun ku dihubungkeun lil fardil ain kana fardu ain min amalil jawarihi nyatana tina amal-amal anggota badan kas salati sapertikeun salat was shaumi wal haji waz zakat wa amal qalbi jeung pagawean hate karidho was syukri was zuhdi minal awsafi nyatana tina pirang-pirang sifat alhamidatu dipuji wa kal ujbi jeung saperti ujub wal kibri takabur minal awsafi zamimah fata'allamuhu tahari ngajina kana fardul ain muqaddamun eta diheulakeun ala ghairi kana salianti itu fardu ain wa fi syarhi jeung eta tetep binasara ma'ari perkara nasso anu geus ngannas musannifku kana itu emma. Jadi lamun geus bertalian jeung fardu ain mah heulakeun fardu ain ilmu-ilmu tadi teh ilam kudu nyaho anjeun anna Syekh Abdullah Al-Yafi'i rahimahullah. Syekh Abdullah Al-Yafi'i muga mika asih Allah ka anjeunna zakaro geus nyarioskeun Abdullah Al-Yafi'i tafsiran kana rincian hasanan anu alus fi tafdilil istighali dina ngunggulkeun katungkul bil ilmi ku ilmu aw bil ibadati atawa ku ibadah. Faqala mangka nyarios Syekh Abdullah Al-Yafi'i nukil tina perkataan Syekh Abdullah Al-Yafi'i saur anjeunna kieu allazi ari anu aronu berpendapat kaulahu kana ieu ladzi wa aqulu jeung ngucapkeun kaula bi kana ieu ladzi anna zalika kana saestuna itu istighal yakhtalifu eta narima beda-beda itu istighal bi ikhtilafin nasi ku beda-beda jalma fi ahwalihim dina pirang-pirang tingkahna itu nas wa zuqihim jeung rasana itu nas wa liyatihim jeung ku panarimaanana itu nas wazhanihim jeung ku pirang-pirang hatena nas wa niyatihim jeung ku niatna itu nas fayan qasimuna maka narima kabagi itu nas bizalika ku itu istighal khamsata aqwamin aksamin kana 5 pirang-pirang bagian. Tentang pilihan manusia ina kasibukan ina waktu beurang tergantung diakurkeun jeung kondisi jalmina. Maka lamun disimpulkeun tidak lepas daripada 5 kelompok. Al awwalu ari nu kahijina rijalun eta pirang-pirang lalaki golabat anu geus ngalindi alim ka ieu rijal naon ahwalun pirang-pirang tingkah qawiyatun anu kuat az'ajat anu nguatkeun itu ahwalhum ka itu rijal wa darrat jeung ngabutuhkeun itu ahwalhum ka itu rijal dal istighali kana katungkul billahi ka Allah wahdahu bari sahijina Allah walam tad'u jeung teu ngajak itu ahwal fihim di rijal lil istighali kana katungkul bi ghairi kusalianti Allah baqiyatan kanan secena ulangi walam tad'u jeung teu ngajak fihim itu sirijal lil istighali pikeun katungkul bi ghairi kasalianti Allah naon baqiyatun anu sasesana wa hu ulai jeung ari itu sirijal laisa eta tailana pikeun urang sadaya alaihim ka rijal naon hukmun hukum fahum maka ari itu sirijal al fursanu eta para penunggang kuda seolah-olah tunggang kuda fil haqiqatina hakikatna kaija laki anu memiliki keadaan yang sangat kuat kabutuhna hanya ibadah hungkul teu boga kesibukan yang lain lah eta mah hese ngahukumanana teruskeun bae soalna itulah kuda-kuda yang hebat. Al-qismu tsani ari bagian nu kadua mah qaumun eta kaum lahum eta tetep pikeun itu kaum zukun ari aya ngarasa ari boga rasa fil ibadatina ibadah wa unsun jeung aya ludeung atau betah wa halawatun jeung aya rasa amis
fil munajati maulahum dina munajat ka pangeranna ieu kaum wayal haku jeung sok nyus miluan hum ka ieu kaum naon tagoyurun barubah wa takaddurun jeung kotor fil mukhalatati dina pirang-pirang campur gaul wa tufarriqu jeung sok mecahkeun itu mukhalatat hum alhamma kana cita-cita indal ijtima'i dina nalika kumpul fil istighali dina katungkul bil ilmi ka ku ilmu fa haula'i mangkari ye kaum in arafu lamun nyaho ye kaum aziyadata kana tambah-tambah fi qulubihim na pirang-pirang hatena ye kaum wa ahwalihim jeung dina pirang-pirang tingkahna ye kaum minan nukson tina kakurangan lazimu tamisti ye si kaum allazi kana anu yajiduran manggihan ye kaum bihi kana ieu lazi aziyadata kana tambah-tambah dina hatena jeung dina tingkahna haitsu makana kumaha bae buktina itu lazi yajiduna bihi wa illam ya'rifu jeung sanajan teu nyaho itu si kaum dalika kana itu lazi yajiduna bihi fayan bigi maka penting naon ayuk siru yang ngalobakeun si kaum min salatil istikharah tu salat istikharah wa du'a jeung ngadua wa tabadarru jeung DP ila mujibid da'awat ka Allah anu ngajabah kana pirang-pirang doa fit taufiq dina taufik lil afdal li kana nupang afdalna fi haqqihim na hakna ieu kaum minal ilmi nyata tina ilmu wal amali jeung tina amal wa haza ari ieu kulluhu tegas sakabehna ieu haza ba'da ta'allumi ahkami fardil aini sabada ngaji hukum-hukum fardu ain min sahihil itiqadi nyatana tina sahna tina benerna itikad berarti tauhid wasolahil qalbi jeung beresna hate berarti tasawuf minal ibadati nyata tina pirang-pirang ibadah kasolati sapertikeun salat wasami jeung puasa wa taharati jeung munggah haji wa kaza jeung eta nya kitu deui saperti salat saum taharah al hajju ari munggah haji in wajaba lamun geus wajib itu hajju alaihim ka ieu kaum wa mislu jeung eta sapertikeun itu hajju al jihad wa jihad wa zakatu jeung zakat wa ma'a hadza jeung sartana wa ma'a hadza jeung sartana ieu yan bagi ayuksiru min salatil istikharah fallazi makari anu ngayakin anu berpendapat kaulahu kana ieu lazi iman pikeun jalma arapa nu nyaho ieu iman min nafsi ta dirina ieu iman najabatan kana mulia fil istighali na katungkul bil ilmi ku ilmu wa qabiliyatan jeung ayana kapanarimaan wasilah niyatin jeung benerna niat ayyastaghila eta yen katungkul jalma man ma'a tasattuti sartana pisah wa tafarruqi jeung tegasna pisah bi fardil kifayati kana fardu kifayah ma mazjil ilmi sarta nyampurkeunana ilmu bil amali kana amal waluzumi tariqiz zuhdi jeung sarta natepan kana jalan zuhud wal ikhtiraji jeung ngariksa fil khaltati dan cacampuran minal afati ngariksa dina cacampuran tina pirang-pirang panca bahaya al qismu tsalis ari golongan nu katil nasun eta jalma-jalma lahum eta tetepikeun ieu nasrubbatun ay resep fil ilmi dina ilmu wa dzukun jeung aya rasa wa zukaun jeung aya pinter wa niyatun sholihatun jeung aya niat anu saleh nu bener fa haula imang kali sinasun yan bagi eta penting naon ayyubazzilu yen ngerahkeun ieu sinasun al juhda kana kapayahanana fil istighali dina katungkul bil ma'lumi kana dikanyahokeun bitaqdimil ahammi ku ngaheulakeun leuwih penting min hatina itu ulum fal ahammi tu leuwih penting deui ma'a taqalluli sartanya eutikeun mah dunya tina dunya waluzumi sairil ulama jeung misti kana perjalanan para ulama al akhyari anu pirang-pirang nu dipilih al qismur rabiu ari bagian anu kaopatna nasun eta jalma-jalma
fi azhanihim eta tetepnya hati-hatina itu nasun biladatun ari bodoh la yaji'u waluzumi sayratil ulama jeung netepan kana perjalanan pirang-pirang para ulama al akhyari pirang-pirang dipilih. Al qismur rabi'u ari anu bagian kaopatna nasun eta jalma fi azhanihim eta tetep dina pirang-pirang hati-hati na yenas biladatun ari aya bodoh la yaji'u anu teu datang minhum ti itu nasun non ifadatun mere faidah walastifadatun jeung teu nyuprih faidah fayan bagi pahaulai mangka itu sinasun yan bagi eta penting lahum pikeun ieu nasun ba'da ta'allumi fardil aini sabada ngaji fardu ain ayastagriku eta yen katungkul yen meakeun itu sinasun awqatihim kana waktu-waktuna itu sinasun fil ibadatina ibadah. Al qismul khamisu ari bagian anu kalimakna nasun eta jalma-jalma fihim eta tetep di sinasun dawail ilmi ari pirang-pirang pangajak kana ilmu wahudatil afhami jeung alusna pirang-pirang pemahaman ma khuluwihim sarta kosongna itu sinasun min salahin niyati tina benerna niat fayan bagi maka penting liha ulai pikeun ieu sinasun anu kalima ayu jahidu eta yen berjuang ieu sinasun nufusahum kana pirang-pirang dirina itu sinasun fi tahsilil ikhlasi dina ngahasilkeun ikhlas wa yazkuru jeung inget itu sinasun ha kana itu nufus wa yuzakiru jeung elingan itu sinasun ha kana itu nufus fana dunya kana ruksakna dunya wa haqaratiha jeung kana hinana dunya wa gururiha jeung kana tipuan dunya wa fitaniha jeung pirang-pirang fitnana dunya wa ma jeung eling kana perkara jaa anu geus datang itu ma fil wa'di dina janji Allah wal wa'idi jeung ancaman Allah wa tasbihi ba'dil ulama jeung eling kana nyarupakeun sebagian para ulama bil hamiri kana himar wal kilabi jeung kana anjing fi nasil kitab dina teks Al-Qur'an lamun teu bisa ngamalkeun kana ilmu nanya wa yastaghfilu jeung yen katungkul itu sinasun ba'dal fardil aini sabada fardu ain bi zikrillahi ta'ala ku eling ka Allah ta'ala wa ibadati jeung ku ibadah ka Allah fil laili wan nahar dina waktu peuting jeung beurang liyu'ida supaya yen ngabalikeun sa Allah Gusti Allah min barakatil ibadati tina pirang-pirang keberkahan ibadahna ala qulubihim kana pirang-pirang hatena nasun hatta tasluha sehingga lulus bener itu kulub wa tasruqa jeung sehingga moncorong fi itu kulub naon al anwaru pirang-pirang cahaya wa hina izin jeung dina nalikana itu yu'idallahu min barakatil ibadah ala qulubihim yuntiju narima ngabuah naon asgaluhum yantiju narima jadi naon asgaluhum pirang-pirang kasibukan itu nas bil ilmin naf'i ku ilmu anu manfaat wa yusmiru jeung ngabuahkeun itu asgaluhum azkasimari kana pangbersina pirang-pirang buah intaha paragat kasauran mulakhasan barina diringkeskeun kasauran Syekh Abdullah Al-Yafi'i alhamdulillahirabbil alamin.